Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Tepang deui sareng simkuring Taifur Abu Yazid dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, ayeuna simkuring bade medar ngeunaan undak usuk basa Sunda. Naon sih ari undak usuk basa Sunda teh? Nah, eta teh salah sahiji kabudayaan dina budaya Sunda atanapi naon? Nah, kanggo jelasna, hayu urang tingali sasarengan naon nu dimaksud undak usuk basa Sunda. Undak usuk basa Sunda teh kabagi jadi 3 bagian nya. Aya basa loma, aya basa lemes, aya basa cohag atanapi bahasa kasar. Nah, jadi undak usuk basa teh bisa disebut oge tata krama dina nyarita ngagunakeun basa Sunda. Di dieu aya basa loma, aya basa lemes, nu di mana basa lemes kabagi deui jadi 2. Teras bahasa cohag atanapi bahasa kasar. Nah, kanggo ayeuna mah simkuring bade medar ngeunaan basa loma jeung basa lemes. Naon bedana basa loma, basa lemes keur diri sorangan jeung basa lemes keur batur? Nah, sapertos nu didugikeun nembe, basa lemes kabagi jadi 2 nya. Aya basa lemes keur sorangan, aya basa lemes keur batur. Nah, bedana nyaeta nu kahiji basa loma gunana pikeun ngobrol atau pikeun gunem jeung jelema anu geus akrab atawa anu sapantaran urang. Jadi, urang bisa ngagunakeun bahasa loma saupama urang ngobrol, saupama urang ngalakukeun hiji paguneman jeung jelema nu geus dianggap akrab jeung urang. Nah, utamana mah anu usiana sapantar. Nah, sapantar biasana jeung anu sapantaran mah urang teh langkung babari akrab. Nah, kumaha ayeuna lamun misalna urang jeung sepuh urang? Urang pan geus akrab meunang henteu urang ngagunakeun bahasa loma. Nah, salaresna teu meunang nya, teu kenging ngagunakeun bahasa loma lamun urang ngobrol jeung sepuh urang nya. Eta jadi basa loma digunakeun pikeun jelema anu geus akrab jeung urang atawa jeung babaturan anu usiana sapantaran jeung urang. Tah, aya basa lemes keur sorangan. Nyaeta basa anu gunana pikeun nuduhkeun ka diri urang. Ya. Misal, dina bahasa Indonesia aya kecap makan. Saya sedang makan. Bapak saya sedang makan. Ibu saya sedang makan. Adik saya sedang makan. Kucing saya pun sedang makan. Nah, jadi makan sadayana. Beda jeung dina bahasa Sunda, ya. Kuring jeung babaturan kuring keur dahar. Dahar, kecap makan ganti jadi dahar nya dina bahasa Sunda. Kuring jeung babaturan kuring keur dahar. Abdi nuju neda. Naon bedana tah jeung anu tadi? Dahar mah eta ngagunakeun basa loma, sedengkeun neda mah eta nuduhkeun basa lemes keur diri sorangan. Abdi neda pun bapa nuju tuang. Nah, janten bedanya antara nuduhkeun dahar keur diri sorangan jeung dahar keur ka batur. Nah, eta aya dina basa lemes keur ka batur. Nu tadi teh nya pikeun nuduhkeun jelema nu saluhureun anu dipika hormat
atawa jalma nu anyar panggih. Nah, teu bisa nya sanajan urang mimiti panggih jeung babaturan anu sapantaran terus urang ngagunakeun bahasa loma ya. Dina aturanana sanajan sapantaran kulantaran anyar panggih urang kudu ngagunakeun heula basa anu lemes nya. Sabab naon? Can tantu anu diajak ngobrol ku urang, babaturan urang anu anyar eta teh bisa narima lamun urang langsung ngagunakeun bahasa anu loma. Nah, jadi urang kudu ngagunakeun heula bahasa anu lemes keur kabatur. Misal pun bapa nuju tuang nya nu nembe teh sim kuring mah nuju neda. Nah, benten nya sok sanajan hartina sarua hartina teh lamun dina basa Indonesia mah makan. Saya sedang makan, bapak saya sedang makan. Tah, jadi gunana atau fungsi tina undak usuk basa Sunda teh pikeun tata krama dina nyarita ya. Dibedakeun antara keur diri urang sorangan, keur kabatur, keur babaturan, atawa keur sato misalna nya. Beda istilahna. Kuring dahar pun bapa tuang, kucing nyatu. Nah, piraku kucing daharnya disarokeun jeung urang nya. Kitu. Nah, lajeng contoh undak usuk basa Sunda. Nah, di dieu nya tiasa ditingali. Aya basa loma, basa lemes keur sorangan, basa lemes keur batur. Basa lomana dahar nya lemesna keur diri sorangan aya neda, aya tuang keur kabatur. Teras basa lomana indit keur diri sorangan aya mios, keur kabatur aya angkat. Teras aya sare, lemes keur soranganna, mondok keur kabaturna kulem. Nu kaopat aya imah, basa lemes keur soranganna rorompok, basa lemes keur baturna bumi. Ujang bade ka mana? Bade ameng ka bumina Udin, Mak. Nah, henteu jadi bade ameng ka rorompokna Udin, Mak. Tah, nya janten ngagunakeun kecap bumi lantaran nuduhkeun bumina si Udin lain imahna atawa rorompokna si Ujang. Tah, jeung sanes kantena. Contoh dina kalimat nya. Nah, Pak Guru, kamari ka mana teu lebet sakola? Murid, kamari abdi udur. Nah bet udur lain kamari abdi teu damang, Pak. Nah, lantaran nuduhkeunna ka diri sorangan, ka abdi nya, dirinya kecap abdi. Kamari abdi udur. Lamun nu ditanyana batur, kamari ka mana? Si Siti teu lebet sakola. Cek si Udin teh, kamari Siti teh teu damang, Pak. Misalna. Nah, jadi teu damang lantaran nuduhkeunna ka si Siti lain ka diri si Udinna sorangan. Nah, jigan sono dihandapnya. Bapak aya di bumi, Bapak mah nembe pisan angkat ka kantor. Nya. Henteu jadi Bapak mah nembe pisan indit ka kantor. Nya, komo teu sopan eta mah atawa Bapak mah nembe pisan mios ka kantor. Tah, eta lepat janten nu laresna Bapak mah nembe pisan angkat ka kantor. Sabab anu ka kantorna teh Bapak. Jadi kecapna ngagunakeun kecap angkat. Lamun nu ka kantorna kuring mah misalna kuring mah nembe pisan mios ka kantor. Nah, eta dina kecap angkat sareng mios nya. Nu sanesna oge sami. Nah, contoh sejenna di dieu aya Ujang nya. Din, ulin yuk. Titik-titik urang.
Udin embung urang ditita langsung titik-titik ku lanceuk urang. Nah, di dia pilihanana aya imah, aya rorompok, aya balik, aya wangsul. Kulantaran ieu si Udin jeung si Ujang teh babaturan sarta ngobrolna ngagunakeun basa anu loma, otomatis waleranana ge kedah ngagunakeun basa anu loma nya. Ulah dicampur nya, ulah dihijikeun antara basa loma jeung basa lemes. Nah, jadi Din ulin yuk di imah urang. Cek si Udin teh, embung urang mah dititah langsung balik ku lanceuk urang. Iwal lamun misalna si Udin jeung si Ujang teh ngagunakeun bahasa anu lemes, misal Din ameng yuk di rorompok abdi, alim abdi dipiwarang langsung wangsul ku pun lanceuk. Nah, eta langkung merenah nya. Jadi dina paguneman teh undak usuk basa kalintang penting pisan. Lantaran ieu salah sahiji tata krama dina basa Sunda supados urang tiasa silih hargaan ka sasama nya. Lain saukur silih hargaan teh kanu sepuh hungkul, tapi ka anu sapantaran jeung urang jeung sahandapeun urang. Jadi bahasa Sunda teh kaasup undak usuk basa teh kaasup tata krama nya. Jadi lamun teu ngalarafkeun undak usuk basa, kalabat urang teu ngagunakeun tata krama dina nyarita basa Sunda. Tah mung sakitu kanggo padanan dina ayeuna mah kanggo latihan tugas aya dina deskripsi video ulah hilap sarta acan dikantunkeun ieu video, like sareng subscribe nya. Supados ieu channel tiasa langkung mekar deui, tiasa langkung berkembang deui nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.